Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Ahmad Azhar di kelas 10 M Log B. Kali ieu Abdi bakal maca sajak ku judul Mary karya Apip Mustofa. Di alam dunya asana moal aya nu bisa hirup sauyunan cara Mary saabrulan. Mun nu ngangon nitah kakatuhu bring ngatuhu. Mun nu ngangon nitah kakenca bring ngenca. Beri di sareda wek wek wek. Di alam dunya asana moal aya nu bisa hirup basajan cara Mary saabrulan. Dahar cukup saaya-aya kumaha nu rek maraban mun keur diabur lolodok di sawah batur beri di sareda wek wek wek. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.